Atas. Ayo gas. Mana itu nu bener ya? Nggak sayang reading we, putar-putar kota Ciamis. Gas. Sip. Ayo. Kemana itu? Yang reading. Hop. Ayo kemana itu? Reading jeung anak-anak reking. Putar-putar kota Ciamis. Oh, motor 2 tak unggul. Ayo atuh aing ngilu. Moal aya nu ngabonceng cil. Ieu mah sorangan-sorangan. Kan apa meureun ereking mah? Ngabrek mah. Atuh da aing ge teh minta dibonceng ku ya teh. Nya maneh rek make naon atuh? Hayang milu. Geus cari cing tungguan. Pokona aing ngilu touring heuh. Bos, Sal, bener gitu manehna boga ieu boga motor 2 tak. Rek mawa motor, rek mau sepeda si Acil. Ya, aing motor 2 tak. Yang milu. Kana ojek benernya. Noh, ojek aing mah. Tapi bener tungguan dah. Tungguan bisi heueuh bener manehna ayeuna geus rada. Geus hayang nyaho tungguan heula sih. Mau naon coba? Heeh. Oh itu. Ayo, Siang geus bijil di mana? Bijil di tukang. Cil, nyokot motor saya. apan aing muter biar ka ditu tuh, da teu bisa mudun mah. Bisa nanjak kungkul. Bener saya teh acil lagi lu. Na moal tinggalin kitu motor leutik kitu. Is, ngomong naon sia? Nu aing keke super keep yo. Heuh siap atuh cil. Yap arindit sal. Bos, ayo. Ayo. Tungguan euy, tolong. Ya aing teu bisa nyelana ya. Aduh. Oi, kuya. Anjing, taringgalkeun aing. Ya aing teu bisa nyelana. Rongsok. Cop. Naon sia ke dengan jorongsok? Lain cup. Aing nanya ka maneh. Maneh naha teu era eta ngorakeun geus ngiderongsok itu. Ji, kumaha aing we atuh Isal? Nu ngeder aing nah sia komen ken. Ji, oh atuh ieu mah padawe aing. Pan maneh teh sapantaran urang cup geus ngiderongsok segala. Duh, aing mah. Terus kumaha sia ngomen aing? Leung aing gawe daripada sia pangangguran. Jika sia ngahina geuning cungur. Ji, pugu sia goblok nu ngahina. Masalah pekerjaan aing. Nah emang ulah aing ngederongsok ken. Sia naon maksud ngecek ka aing nyebutkeun pengangguran? Ji, emang fakta goblok. Sia teh pangangguran. Leung aing ngederongsok ke goblok. Dah, leung kumaha ngiderongsok leungna. Nya lohong atuh Isal aing mah. Ngederongsok ke ngahasilkeun duit daripada sia beban. Ingat kata-kata aing Isal. Gengsi di masa muda akan mempersulit sia kayak di masa tua. Sal aing capek ya aduh. Nah geus capek deui kunaon atuh kehed. Pan adatna gawe mah capek. Capek kayak aing can menang rongsok ti isuk. Jing Sal ieu mah asa aya nu ngaheurian kana awak ieu mah euy. Kieu teuing mah. Wah, atuh aing kitu mah cuk heueuh kudu ajaran atuh ikhtiar. Aing boga pananyaan bisi arek maneh yap. Itu keur memejeuna. Wah, kasorot pokona mah. Wah, nu bener Sal. Jam atuh anter aing. Bener erek. Heuh erek yap. Tapi persyaratan teh maneh teh kudu nurut cuk ka itu teh. Nurut kumaha persyaratana? Heuh lamun ceuk itu A, maneh teh kudu A. Oh, yap. Tapi geus puguh eta mah teruji. Erek mah. Hayu. Heuh ya betul ya. Bener eta yakin? Bener. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Abi maksud ka dieu teh, tah ieu cenah ieu kana usaha teh teu waras wae. Kumaha teh nah? Uhun, Bah. Ieu teh sigana mah beunang ku pamake, Bah. Cicing kelawang telang anak muda. Sia makin anjing. Sia matara amal kabatur anak muda. Ka indung maneh sok ngalawan wae manehnya. Sal, bener euy, apaleun geuning. Nya heueuh, pan ieu mah geus teruji cek urang ge. Pokona mah keren. Lu sok maneh nanya naon? Bah, ieu hayang sukses kumaha carana, Bah? Usaha ku ya. Goblok teh mah dukun edan aing pika ngejengkang kieu.
montong loba teuing saliweura anak muda. Maneh kudu hormat ka emak maneh, ulah ngalawan teuing. Maneh tadi isuk-isuk ngamuknya ka emak maneh. Pedah dengan kejo kayak jeung asinan ge lebok, sia teh jeung cengek ge saaya-aya. Ih, salah, geus apaleun di wae. Nya heueuh pancek aing ge. Tuda teu ngeunah bah jeung asinan mah. Syaratna maneh ameh usaha alus, maneh mawa duit sabaraha bikeun ka asisten aing. Eta duit etang ke bakal kagantian sebar kali-kali lipat. Ngerti anak muda? Maneh aya nu ngajagaan eta. Nu ngajagaan ti luluhur maneh eta nu nuturkeun dina embun-embunan. Nih tadi jubah. Hati-hati maneh anak muda. Nu ngajagaan kumaha ieu bah maksudna? Nini. Kumaha ieu carana bah? Bung dituturkeun ku nini. Aya nu ngaheureuyaan ka maneh, aya nu resepkeun ka maneh. Aya nu ngadukunkeun si anak muda. Tah, aya nu ngadukunkeun tah. Anu ngadukunkeun teh guguruna teh ka Banten, sia teh ka Banten. Hayang cager teh maneh. Jieu sah, aing kudu kumaha ieu? Ya sok tanyakeun kudu kumaha pan aing teh apa? Bah, terus aya abi kudu kumaha bah? Hayang lancar deui kana usaha. Kudu amal sia sabogana duit teh dina pesak bikeun ka asisten aing. Buang sial anak muda. Buang sial. Jieu, sal, kumaha ieu? Ngan aya jeung modal rongsok aing ieu. Heueuh geus bikeun ge kagantian deui ieu. Heuh kitu. Ya heueuh daripada ayeuna kitu wae maneh. Ieu bah, ngan aya ge 1 juta. Bikeun ka anak buah aing tah, Kevin. Maneh engke bakal kagantian deui, lancar usahana. Ngan maneh ulah galak ka maneh peupeujeuh. Maneh anu ngalahirkeun maneh sia kudu menghormati kehed ka indung sia. Ulah umak amuk teuing sia bisa kawalak. Ngarti? Ayeuna mah sia balik. Pokona ulah ngaliuk-liuk deui ka dieu, maju terus ka ditu ket. Insyaallah sia isuk lamun ngiderongsok marema. Balik! Ka ditu balik! Anjing aya renang dong. Ye kumaha ieu? Emang kitilu atuh. Sabaraha cenah bieu teh? Bagi tilu. 100 Lumayan. Ya. Duh, kalau nyawa eta modal cenah. udah masuk. Matu? Wah, geus bae lah. Daripada tuding.